Ini akang angkat heula nya rek gawe. Mangga akang. Heeh. Antosan masak kedap akang ieu bakal canaknya. Ya akang di imamnya bakalna singgat tol damelnanya kunya ieu dong atuh nyai. Nya tuh hayu nya. Ya mangga akang. Hati-hati nya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, iya. Lemari. Anu sakitu sae. Gusti mereka lotor kieu. Sakitu ieu teh kabar teh Kang Gusti, ieu teh masalah teh mahal. Mari teh belaan hese nyanak lagi di papanggung ku abdi teh suka negara ka dieu. Makanya tadi itu teh mahal ieu 10 juta. Nya itu dibersihan mah atuh. Coba ieu teh oge Gusti. Bersih cenah teh. Saha mah kurang nyebor kemang. Iya mana? Rawan atau jangga? Assalamualaikum. Neng Tarsi. Nuju naon, Neng? Kang Junid. Nuju nih sasapu Kang. Aya Kang bade ka mana? Biasa we, akang mah bade ka kebon, Neng. Neng Tarsi asa beuki geulis euy beuki poe teh. Ih, Akang mah bisa wae ih. Ih, dah bener atuh Neng Tarsi mah geulis. Oh, kemarin edit gawe Akang teh. Tapi meyalah ngeureuyah si Tarsi. Nya derek ini gawe atuh pan piraku aya si Tarsi, piraku teh Sok bakat tadi nian dulu herang-herang teh. Nya atuh iya. Nya atuh akang ini telanya. Da karunya atuh sakitu panas kieu. Da ku pelakan abdi teh di seboran kamu. Sayang. Kamboja atuh kata. Ieu teh bunga naon ya? Tapi kudu tingalipan ari di seboran mah kemangke aralus malakat. Ih, resep da pokona mah. Sop. Ieu rambut abdi yang sampai teh halangan deui. Duh, kudu dijepit. Empat beng, Pak. Jete keur naon euy? Pah, si Agul teh geus kaluar deui. Bi Agul, keur sasapu we bi kieu. Oh, sugan teh keur sare cik aing teh. Jelas deui. Ari maneh kamari geus di mana jeung lalaki di kebon sampe. Sore-sore deui jam 5, mun teu salah mating jam 6 kamari teh. Gua siap sampe nya. Ih, sore-sore. Ibi, nya iraha ibi, darasaan mah teh kamari abi mah teh ka mana-mana. Ibi mah aya di bumi. Ih, kamari jam 6 magrib. Da sidik ibi mah. Eta teh maneh. Da bener jika maneh pokona mah. Oh, ibi inget kamari teh Tarsi teh hoyong ada mau comro. Jadi Tarsi teh hoyong sampe gitu mata ngalakan itu miwarang bos Aji gitu. Oh, gitu. Sugan teh geus naon kamari teh sugan ibi teh. Ih, ibi mah da suka mana wae emutan teh ka Tarsi teh kitu. Ih, dari itu atuh. Tarsi, lu tingali ibi mah geus meuli deui emas kamari. Meuli deui cincin model terbaru pokona mah. Berat lagi 10 gram ieu teh kamari teh. Acan eta mah deui meuli gelang kamari teh. Ih, alus pokona mah. Tuh tingali itu alus pokona mah. Ih, Dasar si Agul padahal mah da urang ge boga rek meuli engke ge tingalikeun. Ih, heueuh we ning alus bi. Mahal mah meulina eta. ih, ini mahal atuh. Mereka mau mata kabeli. Ih, si ibi mah tingalikeun isukan urang marek meuli anu 20 gram.
erek kumplit aja gelang-gelang na jeung cincin jeung kalung pokoknya mah nu leuwih alus ti ibu. Tak percaya. Boga duit di mana maneh? Sakitu kan maneh teh janda. Mun kitu boga saki. Ini mah aku gimana tak kembali beja-beja ibi tapi kita seueur atuh Ini tak aya naon ngedek anengkeun. Ku aing teh keriet Gusti. Sok aya we nyapi amekeun aing teh disiar-siar. Saha eta teh nya ku aing tingalikeun sia. Bisa tingalikeun sia. Ari cara lihat teh kenal ara orang eta teh sagaranengkeun. Geus puguh aing teh nyeri sirah gitu. Deui geus ari ka itu. Ara di dieu sia teh. Ya, aing. Aduh, mana keur naon? naon atuun Kurang emah-emahan yuk. Ayo. Duh. Orang main emah-emahan yuk. hayu tapi ulang nu jadi dagangnya Baang, ulang yang jadi nu dagangna. Manehnya nu jadi nu mawinang teh. gaya tuh emang menelek dagang naon Dagang naonnya? Ulang nyen ku kue hawe. hayu atuh ayu Ayo, ayo. Ayo atuh. jadi mana didinya ulang dia Ya uang wadana kan emang. ulang na iya jeung ieu dua Ayo wae. Mah yang eta. ali mana Mah eta. ulang ieu mah ulang dasar si atuan Dasar si boncel. si akang teh wayah kieu can balik Jam sabaraha kita setengah seberang. Bangun seberang ya teh. Tuh nyaning ke suara dan sok kena balik gini nganan. Buru-buru ah. Balik ah. Pan orang trek membalikkan baskom jeung sih. Kamar teh pan meh tayangin baskom jeung geuningan nya. Ya tuh lah, sudah aya di jalan. Masih di warung sudah muli. Si Erot jeung si Tarsi mah geus kabeuleh di emas. Nah, ari urang tong boroning hayang emas, hayang baskom oge di kaki wadi teh dipanggulikeun ku si Akang. Kesel. Sugan we atuh si nyai teh. Bungahan geus dipamulikeun baskom mah. Kamari teh mah nanah yang baskom cenah geuninganan. Gan we atuh bungahan ah. Sugan we atuh si Akang teh panggulikeun keur nyai emas. Panas aing mah ku si Erot jeung si Tarsi. Assalamualaikum. Ini Salam Akang, Akang geus uwi. atos nyatakeun kesalahan. Akang ieu mah tinggal di kajomang sana tinggal. So alus we bari sangat. Nyokotkan cai. Akang sedapnya. Mangga Akang. Mohon. Capek berenya Akang si kebon mah. Ya puguh we atuh. Lain aya barudak kamarana sejarah rempling ieu teh. Budak mah eueuh ulin ka ditu. Lain ka mana biasa we atuh ditanya ku salaki teh mangan judas-judas wae kunaon cenah nya. Keur rieut nya itu tadi gecan. Rieut coba. Di luar teh si Garaneng, si Tarsi jeung si Erot. Ara lagu emas. Antepkeun sok dong sok dilayanan gitu barudak kitu mah jelema tara itu mah nyaho batur mah. Pusing nya teh Akang. Ya saya nama tong sok kusang pusing tinggal di akang naon boga hadiah jarang. Akang
Ih, nyanak naon ieu? Buka wae ku Nyai. Di akang mah bukanya punyainya. Sok buka. Pasti dah ieu mah emas. Si akang mah ya ampun akang. Hatur nuhunnya nyai teh. Akang mah resep makin sayang we ka akang teh. Dedeh nyai mah ka akang teh jadi teh. Nah, ini kela. Asa kieu Mas. Bangun teh Mas badag. Mas badag ya mah kaeleh. Erok dikitar sih oge ku aing. Naon geuning ieu teh baskom. Nya baskom, pan kamari tanya hayang baskom, aing kamari kitulutut ka akang majartkeun teh boga baskom hayang baskom, nya ku akang nih pangbalikan baskom. Kitu sete akang kamari hayang baskom. Nyari Da ayeuna mah geus teu hayang, ayeuna mah nyai mah hayang emas, kos mah erot jeung si Tarsi. Nah ari inung sia, kamari ngenta baskom. Ayeuna geus dipangbalikeun baskom, majarkeun teh lain hayang baskom, hayang emas. Haduh. Lieur aing. Pusing.